Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta pun Rana Salpiani di kelas 12 IPS 1. Di dieu sim kuring bade macakeun warta ngeunaan wilayah selatan Kabupaten Bandung rawan longsor. Ngasupan musim hujan, wilayah Kecamatan Cililin sarta sakurilingna rawan kana musibah longsor. Longsor ieu diantarana lumangsung di RT 02 RW 01 Desa Nanggarang Kecamatan Cililin dina dinten 6 November 2017 sonten. Kepala Widang Panunggalaan Musibah di wewengkon Kabupaten Bandung Barat Dikri Maulana nyungkeuban yen longsor kasebat lumangsung di jalan panghubung di Kabupaten Bandung Barat sareng Kabupaten Bandung. Longsorna lumangsung ti handap jalan, kuitunah teu nutupan jalan, janten akses jalan tiasa keneh diliwatan, saur Dikri Salasa 7 November 2017. Nurutkeun panginten Dikri, longsor nyebabkeun sisi jalan ambles sajero 25 meter. Akses jalan sempat kahambat nanging kiwari atos tiasa normal. Patugas BPBD masangkeun aturan-aturan mapeling di tiap-tiap lokasi longsor. Dikri nuturkeun longsor lumangsung akibat hujan anu ageung anu nyiram di wewengkon Desa Nanggarang, Kecamatan Cililin. Kondisi taneuh di lokasi longsor cekap labil, kukituna teu kuat nahan gerusan cai hujan. Bencana alam longsor kasebat henteu dugi nyanda korban jiwa. Abdi nyuhungkeun supados wargi di sakitaran lokasi longsor kedah tetap waspada terutami di unggal tempat anu masih boga potensi longsor sabab curah hujan ayeuna masih ageung sarta tiasa micu longsor susulan. Dicekapkeun wae pembacaan warta ti sim kuring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.